Astagfirullahaladzim. Kunaon beb? Doang nalo jurig bae. Ha banget dia dong jurig. Astagfirullah, sok kitu ka Aa. Gimana dia matas macul? Oh beb, Hinek dia deket-deket cing aing. kangen beb. Kangen dia urusan tuh pamajikan dia. Tenang beb, sakedong negeri ditalak. Masuk itu dia, cewek mah dijaga bukan dirusak. Alah, sok bucin. Bener bikang mah dijaga dan dirusak. Wes lah, ulah ngabas eta. Neng gerginan. Aku tinggal ku panon. Idih, panona indah. Terus kayak aku dia ngomong mah dipajak dia aku aing. Aduh, si Abah jeung Ceo udah bobogohan. Wah, ulah dibiarkeun ieu mah. Beb, ulah kalung bae. Ayo dia. Ayo di Abah. Abah selingkuhan bae jeung Ceo dah. Atuh abah dia nu deketan aing. Ceo dah nu pelakor. Ulah sok kalunjak bae dia Imron. Abah nu ngalunjak ka emak. Kurang naon kitu emak, sakitu geulisna. Kurang bahenol. Abah mun milih nu bahenol 7 berkebo. Leuwih bahenolna dibanding Ceo dah. Tah aing sarokeun jeung kebo. Ayo Ceo dah madang kebo. Nggak usah aing menek balik urusan tak ada kursi. Gara-gara dia ieu ngacak-ngacak pabinihan aing bae. Waduh ya. Dua, tiga. Halah aing mah geus nyeri di eta kubi. Di eta. Geus di eta cenah ya. Beb, ulah kalamun bae beb. Beb, ulah kalamun bae. Ayo. Ayo. Beb, ulah kalamun bae. Abah selingkuh bae. Kek. Abah selingkuhan bae jeung Ceo dah. Atuh abah dia nu deketan aing. Abah mun hayang nu bahenol. Abah mun milih nu bahenol 7 berkebo bahenol lebih di bahenol. Leuwih bahenolna lebih dibanding